Cek Hasan Basri, Gusti abdi mah teu terang. Alah, saya antos we cek Hasan Basri. Ai bilih izin di dieu mah yu urang kahanap diganong ku abdi Gusti. Belegug kunyuk sia. Tapi kawani rek ngaganong sagala najis aing nenjona ge sebel teu hayang. Eta Hasan ti sieun nepi kawani. Anu akhirna hiap minarasa diganong ku Hasan Basri dibawa ka handap. Waduh. Eta meuni adug-adugan pohara. Tak Hasan digegelan dugi ka bejil getih. Ku minarasa tapi Hasan geus karasa teu asa nyeri. Kulantaran digegel ku kabogoh mani asa digaro anu atil bae. Hasan sanajan digegelan nepi ka bejil getih asa digaro anu atil. Barang turun ka handap dipapag ku dulurna anu 7 minarasa tetep ngamuk para hadirin teu senang. Hasan Basri nyumput disumputkeun ku saderekna. Anu mayunan ka minarasa barudak anu 7. Cek minarasa kumpul sia kabeh. Apa sia hayang dijajah deui, hayang dibanyiran deui ku lautan getih. Ya aing teh minarasa. Nu kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria. Nah sia nepi kawani ngampihan manusia. Sabaraha puluh kali ieu nagara dijajah ku bapa aing. Jawab anu 7 abdi hampura we dunya akhirat. Da eta teh manusia teh lain manusia samarangan. Manusia nu iman ka Allah eta teh saderek abdi. Teu mamrih dulur maneh. Teu mamrih manusia nu iman ka Allah, najis aing teh hayang nenyo. Kudu dipaehan. Tapi sameneh itu dipaehan sia heula ku aing tujuhanana dipaehan. Aya geura tobat sia ka Allah. Hianat belegug tepi ka aing leungit ieu baju. Hampura we cek barudak nu 7. Anu sabenerna eta Kang Hasan teh pangna aya di gudang larangan abdi merek blak-blakan we mika cinta ka cece. Paladirin minarasa teh beureum pamenteuna. Kula ngajar tangkurak siwa maka nanyaan ka aing. Aing jeung dibikeun mah larangan aing yeuh kadulur sia ngaran Hasan Basri. Loba keneh tunggul di leuweung, tagutkeun kana tunggul goblok. Waduh, gawat bener. Ya Allah, ulah ngahina cek si bungsu. Alah. Teu oleh aing ngahina kadulur si lain. Cek si bungsu kumaha hukumna? Pancece tukang nasehat kasadayana kaum ibu. Cek teu meunang ngahina. Da eta teh dadamelan Allah, kumaha hukumna ce? Pala saderek kulantaran minarasa pinuh ku ilmu. Minarasa ngarasa ngahina ka Hasan Basri boga rasa dosa. Kitu nu boga ilmu mah cepet cageurna. Ceurik minarasa ngaguk-guk. Pokna teh deudeuh cece teh hampura dunya akhirat. Cece teh geus melanggar palaturan ti Gusti wani ngahina sanajan kasifat manusia. Barudak cece hampura. Malah ayeuna saksian kumararane. Cece terek menta dihampura ka Allah nu Maha Kawasa, sok sieun ka bawa maot ieu dosa. Cek si bungsu moal dihampura ku Allah. Lamun ece bade langsung menta dihampura ka Allah. Terkecuali cece menta dihampura heula ka Kang Hasan. Lamun Kang Hasan ngahampura, insyaallah Allah nu Maha Kawasa ngahampura ce. Bener memang kitu Pak. Jadi minarasa teh boga rasa kapahung taya hinggana budak di mana atuh Kang Hasan. Jadi minarasa teh neangan Hasan Basri di mana ayana cece rek menta dihampura. Hasan kena juga nih. Anu akhirna Hasan Basri tahan harga beuki buni nyumputna. Wah, pura-pura.
eta minarasa jejeritan Kang Hasan neng hampura dunya akhirat dedeh teuing neng teh moal sakali-kali deui kumaha bi lamun ieu dosa kabawa maot Kang Hasan meureun abdi nandangan siksaan ti Allah anu banget ma anu lami aigok teh kapanggih akhirna Hasan gabrug ieu minarasa teh ceurik balilihan Kang hampura kulantaran Hasan ningali kaayaan minarasa teu akhirna mah deudeuhnya karunya cek Hasan basi geulis dihampura ku akang dunya akhirat ngan koma ulah deui-deui eta minarasa barang dihampura bunga taya hinggana gunung ageng agengan eta manahna aipokna teh nuhun Kang katampi kudua panangan disuhun dina mun-munan parat kana ati masono bari Kang lamun akang ngahampura ayeuna abdi nek mulang tarima ka akang manawi katampi Kang akang teh majuhna kagungan bojo lamun akang bade kagungan bojo akang ulah milari istri anu sanes langkung sae ma neng bae hebat bener asane cek minarasa lamun akang bener ngahampura kana dosa abdi rek mulang tarima ka akang teh majuhna kagungan bojo jadi lamun akang bade kagungan bojo ulah milari istri anu sanes langkung sae neng bae eta tan harga Hasan Basri ngajawabna teh kieu pokna neng akang macan niat boga mah pamajikan can niat cenah akang mah kamari ge 18 cenah awewe nu nanyaan alah Kang kabina-bina teuing can niat ge niat-niatkeun jo saderekna anu 7 Kang geus atuh ulah sok ngalalaga ai daek sahiji moal sahiji cek Hasan Basri budak ai mah keur tahan harga ieu anu akhirna kaputusan Hasan Basri bade nikah ka minarasa namun persoalan wali ieu hukumna madorat sebab ieu lamun diteangkeun wali waktu geus teu aya waktu jeung jelas sababaraha taun Pak sebab di perjalanan anu kacidat tebihna jadi kaputusan barudak masing-masing ngaraji ilmuna dikaluarkeun ieu teh hukumna madorat kalayan tetep Hasan jeung minarasa ditarikahkeun anu akhirna minarasa ka Hasan Basri basana tengkang wayahna tempo neng 15 dinten 15 wengi wayahna engkang ulah wakapacaket neng teh nuju halangan tenanan cek Hasan Kang air ranjang mah misah we ai kamar masa kamarnya Kangnya insyaallah nih barang meureut burit Pak Hasan Basri bada Isa lebet ka kamar anu geulis dina ranjang belah wetan Hasan Basri dina ranjang nu palih kulon pahareup-hareup mah eta ranjang para sadere Hasan Basri teu daek sare ari minarasa parantos tibra eta sarena ai Hasan mah panonna molotot bae teu daek hees ai saderekna nu 7 manironghok dina erang-erang kabeh saderekna keur ngararinting